Dah. Kamera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di SMA 5 kelas 10 IPS Gigi bade wawancara Bapak tentang pakubuhan masyarakat Sunda maju atau enggak. Kaiji. Menurut Bapak, kumaha pakubuhan perkawi sejarah Sunda dina masyarakat Sunda jeung sejenna? Alhamdulillah ya Dede, Bapak memperkenalkan dulu nama kan gitu. Bapak nama Sukarman ya. Ya. Bapak penulis buku di Karawang tos 7 buku. Ya, gitu. Penulis buku. Kedua, Bapak pernah ke negeri Belanda 2 tahun gitu ya. Di sana sampai ngajar perguruan tinggi S2 bahasa Sunda di negara Belanda di Den Haag ya gitu. Ya tilu, ya Bapak mengangkat sejarah ini, makanya Bapak kamari bulan puasa sampai ngadamel film di Rengas Dengklok diculikna Bung Karno. Mudah-mudahan nanti akan muncul itu film detik-detik proklamasi. Alhamdulillah. Saya dorongan bagi anda nya generasi penerus naon anu dikaitkeun jeung banget masalah Sunda gitu ya. Nah Sunda di Karawang khususnya umumnya bahasa Sunda di Jawa Barat itu ada 5 tahap. Ayat cohag, kasar, sedang, lemes, halus. Cohag di daerah Baduy, Banten, ngomongnya diangai gitu. Karawang, eta kasar. Ya, itu mah cohag, kasar tuh Karawang. Ini babaturan kayak ulah goblok anjing gitu pantes ini orang Karawang. Ya lamun di sekolah, lamun keluar. Nah, terus nu katilu sedang, itu Bandung baru sedang bahasa Sundana. Nu kaopat, lemes itu Cianjur, Sukabumi. Nu lemes eta di daerah sana. Tapi nu halus, nu paling eta Parahyangan. Di mana Parahyangan? Garut, Ciamis, Tasik. Itu halus sudah. Sok urang Karawang lamun angkat ka Garut ditarosna kumaha? Asep, babudak laki bade kamarana aki-aki kuat doko-doko. Dijawab tuh urang Karawang dia lain Asep ngarah kudu macan adul. Terus budak awewe nangaleut. Ditanya ku nini nanyana kumaha coba? Uis, bade kamarana deui. Dijawabna, ieu lain uis karena uis mah Siti. Padahal uis teh Asep teh ya. Ulah teu ngarti tata krama eta tahapan sudah. Jadi sakana uis teh ngaran we gitu. Padahal di dieu mah di Karawang pada umurna uis teh ngaran. Asep teh ngaran. Gitu padahal di ditu mah udah. Nah. Taina tataran Sunda, anu sakumaha pertanyaan tadi nya. Memang terus terang Sunda ieu udah mulai turun perkembangan. Naon margina sebab ku lingkungan. Nya budaya-budaya lingkungan ieu parahna naon? Contoh, ayeuna urang Kelari loba industri, loba kos-kosan. Nya urang Sundana boga kosan belah ditu urang Jawa, belah dieu urang Sumatera di rumah manena. Da moal ngomong Sunda ka anakna. Sini lu, ya anak nage. Numawi bahasa Sunda itu dua-dua perubahan. Jadi memang prihatin gitu ya bahasa Sunda. Padahal di dunia Eropa, ya Sunda itu paling dikagumi. Tata krama, sopan santun, budaya Sunda di negara Eropa paling dikagumi. Ngapi ngembangkeun S2 bahasa Sunda karena tata krama sopan santun. Tapi di urang, nah ini kenaling karena situasi kondisi masa kini tos lain gitu ya memang perlu dilestarikan karena neng-neng ya baca bahasa Sunda tadi harap-harap di maca Sunda aja dah kakara gitu lain sehari-hari mah ngomong Sunda kan ya sudah halus maksudnya sebenarnya Sunda hadir mana ya tadi tuh sia teh anjeun kudu nampak gitu nya saya teh Sunda ya di kita ini udah ya mudah-mudahan dua anjeun-anjeun dia merupakan suatu dorongan generasi penerus urang ulah melepaskan tata krama budaya Sunda. Sok naon deui ditarosna. Kedua, naon wae sajarah Sunda anu penting nu saharusna dikanyahokeun dina masyarakat Sunda jeung masyarakat Sunda. Nah, pada umumnya kieu Neng. Adik-adik ya. Sejarah Sunda itu sebenarnya paling luar biasa di Indonesia. Malah di Karawang abad ke-4 itu adalah kerajaan Sunda paling tertua. Walau sampai ke Nusantara kemana tuh Sundana dulu di Karawang.
Nu ayeuna kota-kota eta teh nu jadi kuta. Terang teh kuta di Pangkalan. Ayo orang Pangkalan teh. Aya kuta Masigit, kuta Mariam, kuta Jatinya, kuta Tandingan eta teh urut kota kerajaan Sunda. Nah, dulu kerajaan Sunda kulantaran can aya Islam masih Sunda Wiwitan. Ya. Akhirnya ngadamel candi di Batu Jaya. Etana komunikasinya pakai Citarum. Sebab Citarum teh Teluk Jambe baheula mah pelabuhan. Teluk nu paling gede. Jadi kapal teh masuk. Jadi di Pangkalan teh Batu Jaya, di Batu Jaya dibuatkeun candi. Itu abad ke-4. Lebih tua dari Candi Borobudur. Itu abad ke-7, abad ke-8, tapi abad ke-4. Teh teh kembangna sampai Nusantara Sunda teh dulu mah. Kerajaan Sunda. Tamatak perlu gitunya. Kapungkur kerajaan Pajajarannya, Kejaran segala macam. Di tadi itu mah Majapahit. Tapi di Sunda Prabu Siliwangi gitu kan. Ini kan beban Sunda. Ya, punten-punten ya, Bapak juga belum penuh gitu mempelajari itu sebab kaitannya dengan sejarahnya ada gitunya, lain masalah tata krama Sundana. Tapi alhamdulillah Bapak di negara Belanda ngalamin di Den Haag masuk ke Universitas Leiden di negara Belanda aya fakultas S2 bahasa Sunda. Nu sakolana bahasa Sunda itu orang Cina RRC waktu itu 10 orang Jepang aya 15 orang Jerman 10 orang Belanda malam orang Indonesia aya di ditu sakola. Taros ku Bapak ieu di mana ieu ti Indonesiana abdi ti Unpad S1 na. Ieu nu seueuran abdi ti UPI Lembang S1 na seueur asuh pameukeun. Nah itu teh ngabutuhkeun. Nah terus kumaha? Kunaon urang Cina sakola Sunda ditaros ku Bapak. Pak abdi hoyong jadi pengusaha industri di Jawa Barat. Jepang, Jerman tanya, kunaon sakola Sunda? Abdi hoyong jadi diploma kayak di Indonesia tinggal di Jawa Barat. Kunaon Jawa Barat angkat jempol kabeh. Sebab tata krama sopan santun Sunda tuh paling dikagumi di Eropa. Malah dikanaon cek Bapak contohna orang Sunda, Pak, moal aya di dunia manapun. Naon anak SD lamun rek sakola cium Assalamualaikum. Itu teh tata krama Sunda eta teh. Tapi ayeuna geus hampir hilang. Nya? Padahal itu paling dikagumi itu teh. Hampir hilang. Malah teu diberi duit mah geus bororah assalamualaikum. Waeun teh. Nah, terus kumaha? Cek ketua senat orang Jepang di situ. Bapak mah tadi ngenalkeun bahasa Inggris, I'm of siapa segala macam lah gitu. Datang, Pak, mangga teras kalebet heula ka ditu cenah. Aya naon? Ternyata di negara Belanda di pausa bahasa Sunda dikagumi Sunda itu apa? Sampai ada pahlawan wanita Sunda dipatungkeun, dimuseumkeun. Coba Bapak naik naros. Saha? Pahlawan wanita Sunda. Ayo. Ke lamun di Bejan Karak nya. Di Karawang geus aya ngaran jalan. Dewi Sartika. Aduh. Kayak teh pahlawan wanita Sunda. Di Bandung can aya museumna. Di Bogor misalnya Jalan Dewi Sartika, di Bandung Jalan Dewi Sartika, tapi can aya museumna seperti itu. Ya Dewi Sartika itu dipatungkeun make baju sakola. Make baju kabaya. Bapak nangis. Ya, Bapak pun nangis 2010 Bapak di situ. Ya Allah, gitu di mana-mana dikagumi sekali tata krama sopan santun budaya Sunda. Akhirnya begitu Bapak kercalik datang orang Jerman, 10 orang. Pak, punten naon? Abi bade nyambut Bapak di dieu. Bade naon? Bade nembang. Nembang orang Jerman. Ngitungna hiji 2 3 nembangna naon? Mesat ngapung luhur. Manuga dari geus beres orang Jepang keluar Jerman asup orang Jepang 15 orang. Pak abdi oge bade nyambut Bapak hiji deui bade nembangnya. Aduh ya naon orang Jepang rek nararembang di jero museum eta. Ternyata naon nembangna mojang priangan. Ayeuna coba moal aya neng diajar nembang mojang priangan ya, atau di rumah atau di kelompok yuk ulang nembang mojang priangan sama manuk dadali moal ieu.
tetepe naon nu dibaca nu ditempo dina TV urang Korea ulah saling tunjuk nya ieu dasarna gitu naon sebabna ayeuna sebab media ya media nah ieu merubah zaman tuh karena ya itu edukasi dina budaya itu rubahna kulantaran media tadi di HP, di TV, di mana kan gitu ya. Sok mangade. Menurut Bapak, kumaha pembunuhan sejarah Sunda dina tanah Sunda sorangan? Ya justru ayeuna ade-adenya Bapak sebagai pemerhati budaya dan sejarah ngadorong naon istilah sejarah lokal masukin karena kurikulum supaya didorongkan karena kurikulum gitu maksudnya sejarah-sejarah itu. Mudah-mudahan ya anda sebagai penerus itu supaya jadi eta. Sebab lamun teh nu ngangkat rek saha deui. Moal terang sejarah Sunda teh kumaha. Kumaha mah mungkin Bapak keur ngalaman sakola bareto dina sejarah ge deui di Ponorogo, Imam Bonjol, tapi Rengas Dengklok teu aya, Rawa Gede teu aya. Nah itu merupakan sejarah lokal gitu ya. Mudah-mudahan di sejarah lokal Sunda akan dietakeun. Bapak udah masuk ke Mendiknas kemarin iya konferensi di Jakarta di Hotel Majestic gitu ya di Ancol. Maksudnya naon? Supaya merangkum kurikulum ya anu istilahna sejarah lokal, tata krama budaya lokal gitu ya. Malah naon nu paling parahna budi pekerti ya kudu masuk kurikulum gitu. Sebab lamun geus teu bororing jeung babaturan neng ujang ya budak SMP oge geus naik motor pak kenceng-kenceng lamun aprok jeung pak guru sugan pak bade ka mana henteu bila perlu ditabrakeun nya paribaosna gitu nya tah ieu tata krama Sunda ieu artinya mungkin supaya masuk dina sejarah ieu masuk dalam kurikulum. Mangga dilanjut nih. Kumaha status pertumbuhan sejarah Sunda menurut Bapak di zaman baheula di ayeuna? Ya justru kulantaran geus teu kurang pemerhati ya kurang nu ngangkat sejarah-sejarah itulah nu jadi rumit kadua-dua ku efek daripada nah itu budaya lingkungan budaya teknologi nah ya perlu dikajikeun deui perlu dimasukkeun deui nu mawi ya Bapak sebagai orang yang memperhati budaya dan sejarah sering memberikan masukan-masukan pada untuk kurikulum segala macam gitu ya di Mendiknas 2013 Bapak masukkan kurikulum sejarah lokal. Numawi ayeuna Rengas Dengklok masuk dina kurikulum, Rawa Gede masuk, maksudnya gitu. Dulu kan sama sekali. Model di Bekasi Kiai Nur Ali, model di Bandung Pahlawan Toha. Ini sebelas terang. Tuh, nama jalan di Johar Kawetan nama jalan naon? Hah? Nya jalan nama jalan aca. Nya hareupeun SMA 5 jalan naon ngaranna? Ahmad Yani. Terus kode itu ka jero kotana ngaran jalan naon? Tuh Pare. Nepi ka Johar teh perapatan Johar. Tati Johar Kawetan jalan naon? Kupikeun. Sekuro nu kalamaran. Nya nu ngaler di Johar. Nu Kawetan Suroto Kunto. Oh iya di bejaan mah. Nah iya, punten-punten. Bapak 2007 nulis buku Suroto Kunto sampai 3.000 buku. 2008 dibangunlah monumen Suroto Kunto. Di mana? Di Rawa. Ulah Rawa Gede. Rawa Gabus. Kasihna memang Sekuro. Nah, terus naon deui? Ya. Nah, punten-punten adik-adik. Bapak nangis waktu Masjid Agung Karawang tahun 95 nu asli diratakeun dibongkar diganti ayeuna mesin nu marmer mewah Masjid Agung teh padahal nu aslina ukuran 8 x 8 meter tihangna jati di tengah galode gitu ayeuna bisa harusnya dilestarikan sebab itu sejarah nilai budaya bangsa paling tua masih di Pulau Jawa di Jakarta Pangeran Jayakarta di Batavia, naon ieu mesin paling tua mesinnya 1526, Karawang 1418. Ya harus bangga orang Karawang tuh sebagai turunan Sunda. Akhirnya Sekuro Prabu Siliwangi Pajajaran bubar, berangkatlah ke Banten ya Sekuro teh. Di Banten naon? Can aya Islam, Sunda wiwitan. Terus kumaha?
ngadirikan kerajaan Islam di Banten ya sekuro. Tapi orang Banten arembung jadi agama Islam, lalu lompat ka luhur gunung. Anu 4 jam, anu 6 jam lompat gunungnya Cibeo ke Tawana. Nepi ka ayeuna teu balik deui. Sampai seburat turunan guys. Eta nu disebut Baduy. Eta teh Sunda Wiwita. Ya, tapi sekuro di Banten kerajaan Islam diganti ngarang. Saha? Sultan Hasanuddin. Nah, lamun Sultan Hasanuddin di Banten eta teh sekuro. Gitu. Sok, lamun ke pemakaman di Sultan Hasanuddin di Banten, ngaku urang raung di wah disambutnya dihargainya luar biasa. Mangga lanjut. Naon wae anu sejarawan Sunda lakukan kanggo majukeun kaputuhan sejarah Sunda. Hasil teh carana kalau teu aya hasil kumaha rencana kampanyena. Nah, justru begini ya. Punten. Ayeuna kan Dinas Pariwisata dan Budaya. Sampai ngadamel naon? Di Teluk Jambe. Ayo. Rumah-rumah adat di Teluk Jambe, Kampung budaya. Kampung Budaya. Eta teh keur kembangkeun Sunda. Sok di ditu latihan tari Sunda, nyanyi Sunda, pergaulan segala macam. Itu maksudnya ngembangkeun nu mawi aya Kampung Budaya. Nya. Ya mudah-mudahan lah. Padahal Karawang tuh luar biasa. Kamari wae tahun 2017 naon? Angklung SMP hiji Karawang sampai diundang ke Jepang. Tadi Bapak rek dulu ngente tulus. Iya, sampai dikagumi loh. Contoh Neng, Bapak yang rek nanya, di bangsa urang di Sunda tadina permainan sapopoeun aja leuwih ti 30 ayeuna eueuh pisan. Naon contona? Main gatrik, main panggal, main gala, susumputan, main titi bening, segala macam gitu. Ayeuna aya eueuh. Main kaleci, main naon wae gitu maksudnya. Itu teh lebih 30 permainan. Ayeuna ngan hiji permainanna naon? HP wae game-gamean. ML. Nyanyarna ngan hiji ayeuna mah. Eta teh budak TK geus palalinter main nu kitu. Nga WA budak SD. Nya bapak can ngarti WA teh naon. Nah itu rubah jadi tata krama budaya Sunda itu kelantaran ku alat teknologi. Memang sulit ya merubah Sunda iya, memang tata krama Sunda iya gitunya. Hal-hal gitu perlulah dikembangkeun. Ya itu makanya tadi ngadamel kampung budaya. Nah terus kemudian ajar tari Sunda segala macam gitunya. Ayeuna teu aya jelema nu nembang naon coba? Nembang naon Neng bahasa Sunda nu paling eta? Manuk dadali. Oh, lain manuk dadali wae. Iya. Ayo dilanjut. Menurut Bapak, kaputuhan suku Sunda mendingan zaman baheula atawa zaman ayeuna? Yang jelasnya zaman baheula tata krama nage. Harieun mah kena ku lingkungan budaya anu paling ada perubahan. Nya tadi cek Bapak ge, ayeuna Neng. Ya punten. Neng lamun kawin jeung urang Jakarta, kawin jeung urang Sumatera. Da moal ieu nyarita Sunda ke anak. Nya, tetep aja bahasa Indonesia. Ayeuna di rumah Neng aya kontrakan-kontrakan sebelah dia urang Jawa, sebelah dia urang Sumatera. Da moal nyarita, jang ka dieu ka anak teh. Moal sini lu, sini. Ya paling gitu. Teh teh kulantaran lingkungan budaya teh. Jadi bang Sunda ieu sampai ke Nusantara. Nu tadina kotana kerajaan Sunda di Karawang di Papidulan, waena jadi Kuta Tandingan, Kuta Jati, Kuta Mesigit, Kuta Mariam. Tuh itu kuta ya salapan. Salapan kuta. Ya. Lajeng Menurut Bapak, apakah pertumbuhan sajarah anu aya di tanah Sunda patut dipantau ku balarea serta pamarentah patut? ya jelas peryogi. Sebab kalau hilang budaya Sunda kan repot. Malah cek babage tadi di Eropa wae jadi dikebanggaan, dikagumi tata krama budaya Sunda. Ya. Ya budaya Sunda itu paling dikagumi di negara luar di Eropa. Nah, maka perlu dikembangkan ku pamarentah, ku ade-ade sebagai generasi penerus bangsa gitu ya. Sebab sejarah urang mah tetap di tataran Sunda. Naon wae perkawis positif anu biasa pertanyaan di hal pertumbuhan sajarah nu aya di sakuliah. Ya mudah-mudahan
ayeuna anu sakumaha dirintis ku pamarentah maupun dirintis istilah tadi dinas budaya pariwisata mengembangkan naon seperti tadi kampung budaya kan ieu mengangkat derajat sejarahnya supaya lingkungan anak supaya naona tata keramana segala macam tuh harus ini ya. Jadi mudah-mudahan ya apalagi ayeuna geus mulai di SMA dimasukkan kan seperti tadi mata pelajaran bahasa Sunda. Kapur macan pernah di SMP-nya? Pernah. Nah, tapi kan lain deui, lain karena sejarah, lain karena budayana, tiba ngomongna unggul bahasa Sunda gitu. Nah, ya tadi cek Bapak kayak bahasa Sunda sampai di tahap tadi. Jadi beda daerah, beda tata krama. Mudah-mudahan ia akan bersatu. Masih ayah? Udah. Ayah nu sanes? Ayah. Mangga. Tutup. Nah, tutup heula aja. Hatur nuhun, Pak. Bisa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.